Panas aing. Yang, woi, kenapa nih? Kerbeberes. Anjir, beki kasep mana? Atuh, dah kudu. Jaga. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah buku aing saeutik teh cager. Nah. Tah radieu. Oh. Geus tadi dia dagang. Gila atuh. Oh. Aduh gaya komputer. Jadi cengek naon ge diasupkeun ka dieu nya diketik. Teu jeung data unggul ieu mah. Data jadi saha nu meuli log asin cenahnya ditulis hebat mana ya kemajuan. Ulah tinggal jeung batur atuan. Aing mah kudu aya rada digitalisasina atuh. Aduh anjir teh. Euy. Aing. Pasti mana ente? Nah, aja aing teh karena salah yang ulin aing teh. Oh, beneran lagi batur di dia teh. Gua saca gitu. Gua saha teh tisu. Jangan. Jauh rokok ya cak aing ge untung mah teh si eta mah euy atuh jangan atuh kos jeung sawah mana teh kana aing teh jeung babaturan kahiji babaturan kadua kan tetangga jeung aing teh ieu masalahna teh na buku hutang di dinya ti halaman 1 tapi ke halaman 2 ngaranna wan kribo kabeh sabaraha hutang aing mun teh salah mah sabaraha kamari teh nya uli tempo asana mah 150 hutang teh ka urang teh 150 nah jadi 50 cak aing ge 150. Urang nu ieu. Ti luhur be ka handap urang nu nulisna ge. Ieu 50. Urang mah boga hutang lagi rokok 50. Lain 150. Ih, nu nulis teh pan urang inget. Maneh inget? Heeh. Aing mah da poho. Ieu, ari poho. Heeh. Kan hampuraeun. Malaikat teh ngahampura. Heeh. Ari poho mah bener tuh? Bener. Enak 150. Benernya, kade itu salah ya. 150, aing 50 nu ingat. Anu 100 kan maneh ingat. Urang ingat ya 150. Sabar itu geus we urang mah da jeung babaturannya. Geus 150 aing hutang. Tah 100 maneh dan nu inget na maneh. Di mana mah ge nu inget mah kudu mayar. Gitu euy. Da emang aing enak mun boga hutang ya ka Bang Emok ingat pasti mayar. Mun teu inget aing mah mayar. Bener da? Da poho. Tah ayeuna urang poho. Nyawayana urang mah da inget lagi nu 50, tah nu 100 mah maneh. Isi aing. Kapan maneh teh sok salat meureun nyaho kana agama. Ai poho mah malaikat ge ngamaklumeun. Apa urang nu salah kitu nya? Ya si anu salah. Jadi hutang teh seberapa? 50. Heeh, geus enak-enak rokok liat 20 dikeunah jadi tak 70 hutang aing tah. Urang inget ya 70. Aing boga hutang. Nya. Nya. Jadi nu 100 jadi hutang urang 170. Nya. Tah kusabab urang mah inget 50 jeung ieu 20. Jadi 70 tah nu maneh nu 100. Nya. Jadi 100 urang gitu. Heeh. Nuhun nya. Siap bayarnya. Bayarnya. Iya, mau salim aja orang. Apa biasa jadi lunas. Isi anjir. Aing salam hayu, aina salam ngalunaskeun. Isi goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warung-warung maneh, nu balanja maneh, dianjuk ku maneh. Assalam. Waalaikumsalam. Ih, anjing dasar goblok saya ge, selaman mah. Anjir. Apes, nah anjir.